Mau bos, kabarnya eta. Perang teh. Goblok budak teh, kemana si Can datang-datang? Gila banget. Hari sia. Yuk. Bos, kemari diserang bos. Kunaon eta bisa diserang? Nyawa tuh, ke base camp datang. Goblok atuh. Bos minat ke base camp. Riunto aing. Koyo tuh. Aduh, siapa iklan bae. Oh, Jadi eta saha menang korban teu? ayah si budak. Saha yus? Saha ngomong teh turu bener. Ayo korbannya budak. Saha? Si Pitu. Aduh. Kunaon? Nyawa tuh. Ah. Ibu. Bosnya. Leungeun apa pisah jeung cukup? Oh, Atuh goblok mah. Geus kieu we ayeuna mah. Urang KRT ayeuna. Betul. Urang serang. Ayo, Urang ajakan RT. ayo. Tawa teh kuat barala euy. Bang talektor kemana ieu? Barala kieu. Ayo udah cek teh. Cek teh. Waalaikumsalam. Iya Pak RT. Kepenting kampung kita serang ya. Nah, ayah korban di ieu saksi kayu budak ieu. Coba jelasin rumah enggak? Yo, kepenting teh. Di base camp urang teh yo anu nyerang. Tak sabeula. Ay korbanna si Pitu. Nah, leungeun apa pisah. Sukuna. Heeh. Saya lagi teh kampung mana? Bayam sabeula. Jadi pemain orang menerima ya. Kita di kampungan serang, ada serang balik apa? Tipe kan ya. Terus nama kiwe. Orang minta maaf we kayak gitu sudah minta maaf ke orang. Kumaha carana? Kayak lah di beres surat. Jadi mau lain orang mau nyerang. Moal ulah maka bahwa orang teu salah. Padahal orang geus kesel banget teh yo. Oh. Kayak beres surat lah. Ya tuh gitu mah teh. Oh. Ayeuna orang rek balik ke lah, pokoknya orang nunggu keputusan di RT. Teh kumaha ya? Hareupna parek diserang wae, parek di babat kabeh gitu. Angke lamun itu teu narima orang serang we. Wah, mantep ya. Yang geus saya teh orang balik ke. Oh. Berbentang ya.
kumaha penyerangan kerpeting aman. Aman. Tak korban teu. Aya hiji Saha korbanna? pitek. Cacat teh sukuna. Leungeunna buntung. Ku aing. Itu sia. Aing mah urusan jeung RT teh. Oh, ya tahu sih. Iya bos na jeung aing. Sia teh nyaho kampung sabelah teh lamun sakalian nyerang baladna lain hiji dua. Oh kitu nya. Paling nu datang ti luar. Oke hiji dua heuh tiluan pates sih. Nya eta tadi cenah ieu naon surat-surat ka RT. Geus dibere ku sia. Berekeun deui can. Geus. Can datang tapi nu budakna. Namun diserang kumaha siang teh. Siap. Ieu mah nuturkeun bos we ieu mah. Yakin aing gitu bocor. Oke, siap. Cuma budak-budak itu ting leutik atuh bos. Lain masalah politikna. Oh sih. Jagerna. Jagerna. Aing apa jagerna? Yang ke lawan kok bos, kalem. Lain ku sieuna. Naon sih? Ilmu aing can luhur ngalawanna. Nah, katakalan telur. Ieu mah tanggal angka. Cina yang ukur. Lumayan nih telur, tangan kaki. Ya mah nemen bae. Gimana gua bosnya mah kudu dipecat. Iya, aing deui maha aing mau bisa ngadek deui ke. Enggeus lah. Tungguan deh kabar penyerangan. Siapkeun kabeh budak. Siap. Bos, bos. 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 Si bos mecat-mecat aing. Ngomong nama leutik cina ilmuna eueuh naon namuna wa aing mah. Bos. Gaya-gayaan mecat aing. Udah yang ngomong gitu. Bos. Nah, itu iya. Non maksudna Itu bos. korek aing mana ya? Ye bos. Tekudu. Ye tebengot kan aing. Mau bos kabarna eta nu perang teh. Deui kamari aing geus ngirim surat deui. Anu kadua kalina surat tangan ku aing sakalian. Eta budak bedebung Teuing eta nya. Nu mah teh aing tangan di kebon mun salam aing surat aja. Ya gimana? Sore ku aing tangan aja. ayeuna teh Tahun wanin datang teh wanin alhamdulillah. Selamat aing. baliknya. Lain balik deui selamat. Selamat. Terus kayak ayeuna mah keur nungguan jelemana, tungguan datang. Tungguan sore ku sia lamun aya jamana datang bebeja ka aing. Hai siap. Tapi Apa? lawan Apa sih yang gabut? eta Aisyah ngere surat ke sawah-sawah kurang Oh, poloon teh di sawah cina. Kurang kayu mah teh tadi. Kurang atuh. Tenten ini. Batas apa? Naon sih nya isina surat teh? Ulah loba omong, mun wani ditunggu di base camp jam 3, bawa pentolan preman di dinya, urang duel saha nu eleh manehna nu menta hampura. Aduh. Gila ya mereka putusan. Padahal aing geus kesel banget ya. Apa ku aing serang wae nya ka ditu nya. Pusing urusan aing teh. Aing kos ieu ge preman kos ieu ge aing mah patuh ka pamerintahan teh. Tong serangin tong aing mah. Teu aing mah. Teu.
Goblok keluar ya. Aduh. Ayo naon, Bos. Aduh. Ya. Tunduk Aing pisan, Bos. tadi ngomong marah ya meren. Udah, Bos. Tunduk pisan tuh, halah. Ayo Ke sare yo. si diserang deh tuh. Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, Pak RT. Kuma. Ya penyerangan di kampung sebelah. Ngomongnya jam 3 ditungguan di kebon cenah. Kumaha ieu? Nang tangan maksudnya. Tang tangan. Ya wanita. Wanita ya. Ayo, siap. Ayo siap. Kesel tuh. Kesel, Ayo Ray. bos. Ayo enak mah geus urang barengan ka ditu. Ayo. Ayo. Ayolah, Bos. Tenarima ya. Bos datang bos. 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 Buset, bener yang datang segala jeung RT na. Oh, bobat pas pana. Kumaha? Nya jadikeun ngobos bis nang tangan. Ayo kudu nyopot pokoknya teh. Lagi nang tangan mah bos. Naon moal. Nggak usah balik deh. Siapa baik deh? Langsung we bos, anu budena lah. Baletik teuing kita mah. Sia tuan kene wae. Halo guys, wae lah. Ya mah. Mundur. Urang mundur lalaunan urang sadar urang saha. Mas, naon acara ribut? Naon sih Pak RT? Pak RT ngilu ka saha ieu? Kemana we aing mah? Ieu pan Ieu masalahna naon ieu? Nepi bisa haribut ieu. bubu aing teh nyaho teh. Aing teh porek nanyakeun teh ka dieu. Ya, masalahna naon? Salah awewe. Aduh. Jalan ngomong atuh ka aing bahwa eta masalah awewe teh kudu ribut. Iya ta. Nah, iya ta. Iya ta. Naon ieu? Nyerang. Geus ayeuna mah kieu we, damai we. Bari ribut mah untungna. Bahwa teh aing ge rasa oh cuma masalah ari mah deuh kudu ribut. Oh. Pamode urang rek lebaran, gerak rek perjalanan we. Ya pokoknya urang ka maneh. Eta masalah si pitek tanggung jawab. Malam wae tanggung jawab cuma masalah pidak eta mah leutik di bawah rumah sakit ge. Oh, ulah teh ya, soalnya kan eta budak teh bantu mor Bae cari tahlil lah tuh. Nah, benar. sia wae. Banyak kan nek minta maaf. Nek naon deui. Itu. Tuh kajian sih. Bahaya. Kayak mun kalau nanyakeun kumaha ta? Ya sia salah informasi eta mah awewe lain aing. Oh, entah.
RT damai guys. Damai, we, damai. Pokoknya aing sebagai kantoran di kampung sia ya aing mau aya kaributan deui lah sia deh ulah main nyerang-nyerang wae ke lembur aing Siap. ya sia nyen perjanjian ya sia ge ha Ayo jadi aing perjanjian aja. geus damai we eta mah sia kuduna minta Damai. sia nu minta maaf juga ka aing Raya saksiannya. sian wae teh Raya. nah raya Damai. aing nyerang heula ulah ka aing mah ya sia pokona eta anak gua aing teh si Pitek Ditanggung Barat. jawab nanti. Terima kasih atas tontonannya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur katanya. Saya dari Komedi Nusantara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like dan subscribe channel Jaka Only. Serup, mantap. Kami dari Komedi Nusantara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like dan subscribe Jaka Only. dan kalian suka bagikan sama teman-teman kalian. Komedi Nusantara. Yeay! Serup. Ada. Halo guys, Guys, sekarang kita akan kemana? Tegal Ambak Mau ngapain kita? syuting guys. Syuting buat film apa nih? Ada berapa orang kita? 5 guys. Nih guys, pemandangannya guys. Indah kan indah. Oh, jaga kita ini YouTuber bersama Mamang Ya. Unai. Siap guys. Subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Hilang. Mas naon acara ribut? Naon sia Pak RT? Pak RT ngilu ka saha yeuh? Kemana we aing mah? Ye pan dirinya anu nita ieu ribut. Ka dia. Tong ngaluarkeun Kuma terpenting. Heeh. Aman. Pokona aman aya nu beunang. Mana wah itu? Ayo bos. Siap. Roll. Gedang. Saya pakai kacamata ini. Anjing. Mahal wae. Dukmat. Udah itu. Majakan nyerang. Kok